Dibeakeun ku sorangan eta mawa dari tukang kendangna asli. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna. Kulantere kendang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang, blegug. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ayo batur aya kreasi inovasi nu anyar ti bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kemajuan kitu sandiri. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, na baheula aya sound system. Eueuh. Memran gebeh dieu. Patomerak gebeh dieu. Apan sekolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang. Hayang